Naon anu tadi kunais didugikeun ka hartos teh ya. Ibu ka hartos. Perang regedekeun lah ngaosna da percuma dipanjang-panjang dilila-lila oge angger tara diarapalkeun ieu lah. Nu penting mah singkat, padat, melekat kade poho balik mawa ilmu numan berkata si Eca dak kieu Kang resipana ngomong yang ahli barang hakan teh. Heureuy atuh Eca. Ayeuna terakhir Nais bade berpesan. Pesan ti Nais khusus kanggo ibu-ibu. Upami tadi mah guru urang sadayana khusus kanggo pameget kedah rajin salat berjamaah di masjid, betul? Ayeuna mah abdi pesana ka ibu-ibu uyos. Wayahna atuh da di dieu oge geuningan pangseurna saha? Ibu-ibu. Ting kunaon unggal pangajian lolobana? Ibu-ibu. Laras mengatakan orang pesan ke ibu-ibu. Bu, orang kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah. Kenal Siti Khadijah? Kantos tepang? Tapi kantos uping mah? Sering. Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena bro dijuru bro dipantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah kagungan caroge teh liuk eueuh ragap teu aya. Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40. Sedangkan baginda Rasul nembe nincak 25. Tapi kupingkeun luar biasa da Siti Khadijah teu pernah ngalawan ka salaki, teu pernah nganyarihatekeun kanu janten caro. Bahkan yang paling luar biasa ketika Siti Khadijah nyauran carogena ibu make pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah cek Siti Khadijah. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib Allah. Ibu bade nurutan Siti Khadijah. Atau salakina tukang macul dipanggil, ya tukang salakina tukang ojek dipanggil, ya tukang salakina tukang udut dipanggil, ya tukang udut. Ibu bade kitu. Apana nurutan Siti Khadijah aja. Bade kitu moal. Cek si ibu teh Neng Nais, ibu mah bade kumaha nyauran salaki romantis da teu pernah dicontohan ku salakina oge. Leres Bu. Pak kupingkeun ketika Rasulullah nyauran istrina Siti Aisyah, Masya Allah luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya. Ari bapak kantos manggil pamajikan ya Humairah. Bapak nu dipangker kantos manggil pamajikan ya Humairah. Iya kak ibu-ibu atau ibu kantos dipanggil ya Humairah. Kantos dipanggil wahai bunga mawar. Nya heueuh da teu mararantes. Siti Aisyah mah dipanggil ya Humairah teh cocok, gelis, solehah, tara ngalawan ka salaki. Ari ibu yang dipanggil ya Humairah ari kadaharan sapopoe jengkol. Matak baueun salaki teh. Jadi zaman ayeuna mah loba anu cerai teh gara-gara jengkel. Kapan haji teh anu gara-gara jengkel. Si Oce cerai gara-gara jengkol. Astagfirullahaladzim. Kade tong pijengkeleun ka salaki teh kudu bager siga Siti Khadijah. Kupingkeun
sakalina istri anu netep salaki kudeuh punyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Sakali deui, sakalina istri anu netep salaki kudeuh punyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Ibu hoyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Gaduh artos nante. Kira berangkat nah atuh si Ece mah. Ku abdi di wartosan lamun hoyong tereh angkat ka Mekah tiap ba'da salat maghrib baca surat Yasin. Ngadua ka Allah hoyong enggal ka Mekah. Acan keneh berangkat tamahan deui surat Al-Waqiah. Acan keneh berangkat tamahan deui surat Al-Hajj 3 surat cenah dawamkeun Yasin Al-Waqiah ngadua ka Allah hoyong enggal jarah Mekah Madinah. Cek si ibu teh neng nangis, ibu mah kumaha geus ngamalkeun 3 surat eta teh acan keneh berangkat. Ibu gampang kitu mah, buka surat tanah, surat sawah jual. Langsung insyaallah berangkat. Kan ke balikna teh bukan naon. Hayang ka Mekah hoyong. Tos daftar teh acan. Abdi alhamdulillah sasih kamari parantos daftar haji mungkin angkat nate 2035. Terus ibu-ibu merenan abdi teh teh. Jadi lamun ibu hoyong ninggal Ka'bah ti ayeuna mah tutup salaki tong ngijep-ngijep. Polototan salaki teh. Cek salakina kunaon maneh cicing ke ninggal Ka'bah. Gitu. Bade moal. Kupingkan bu, sakalina istri anu nyium tarang salaki pahalana sami sareng nyium hajar aswad. Komo lamun salakina bari hidung mah lain hajar aswad deui eta mah tarang aswad. Leres malihan mah saur pun guru ti Sukabumi sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Sakali bade diamalkeun moal. Bade diamalkeun moal. Tong insyaallah lah. Da biasana di urang mah insyaallah teh tara. Terus lamun bade diamalkeun ayeuna tah balik pengajian. Ibu kupingkeun bubar pengawasan ibu nepi ka bumi kalaresan si bapakna teh teu sumping ka dieu. Ibu ngetok pantau. Assalamualaikum. Dibuka ku salakina rakep teh. Waalaikumsalam. Gusti mana wae maneh. Maksud pengawasan apana Maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas. Sinarian maneh hidup pengajian. Ih si abana mah pan ayeuna teh mamah dek tobat meunang ngaji di Neng Nais. Samu balikna saha? Neng Nais apana ti Cipongkor meuni geulis pisan. Damanya kasep. Kumaha cenah cek Neng Nais teh? Kieu apana? Kade ibu lamun aya nu bobo gugahkeun heula. Lamun aya nu nundutan gugahkeun. Wala bisi salah paham. Imah balik ka imah teh jadi kieu. Apana saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki kudeuh punyaah pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Oh ayah Haji Ahmad. Punten. Hampura eta ngaran dibawa wae ku abdi masing barokah lah. Matakan lamun aya nu bobo gugahkeun heula habis salah paham. Ketang apana lepat saur Neng Nais teh saha wae istri anu nyium tarang salaki kudeuh punyaah pahalana sami sareng nyium hajar aswad. Komo lamun salakina bari hidung mah kalaresan apana teh? Malihan mah apana saur guru Neng Nais sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah.
Ya terus mana rek kumaha? Apana? Mamah mah rumasa janten jalmi teh seueur dosa. Mamah mah ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Ngomong we maneh mah hayang nyung urang. Lain kitu apana? Mamah mah ngan ukur hoyong ngamalkeun ilmu tineng mais teh. Sok atuh maneh rek sabarakali nyumna. Siapa nama pantari ke cek neng nais teh sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah Gusti nu agung. Ibu rigidik nyamperkeun salakina raketek beheungna dipalitekna, dicium dikacratan teu eureun-eureun. Badek gitu moal. Aja badek gitu moal. Lamun ibu gitu insyaallah cek salaki ibu teh. Alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik di pengajian anu mubalikna neng nais teh jadi edan. Ada tara biasana orangna si Ece mah. Letak ti ayeuna sok biasakeun bade. Karah jarempling kieu. Kan bae lah kumaha Ece we lah. Nu penting mah geus ngadugikeun rek diamalkeun rek henteu tanggung sorangan eta mah. Bade diamalkeun moal. Awas lamun henteu tah. Insyaallah kade cing bager kasalak kasalaki. Ayeuna ibu percuma getol ibadah. Nalika ngong adan buru-buru kacai ngalaksanakeun salat fardu. Saparantosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Teras ibu ngaji Al-Qur'an nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Qur'an. Ti beurang salat duha, ti peuting salat tahajud. Tapi catet dina mana hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad khabita amaluh. Amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah, dipasihkeun ka caroge ibu. Rugi henteu? Jawab Ece, rugi henteu? Saha nu rugi? Istri. Saha nu untung? Heeh. Ayeuna pertarosanana ibu tos sabaraha kali ngalawan ka salaki? Hah? Bapak tos sabaraha kali dilawan ku pamajikan? Sering? Teu ka eta? Geus beak Ece amal tah. Dia tinggal dicek si bapak. Yes. Coba amal lah bapak-bapak urang dieu. Nepi ka disadak nek. Gusti. Lain menta hampura Ece kalah ka dicarekan. Ditasa cicing di dinya. Amit. Aya sok ngalawan gitu aya. Nu belah mana diumna? Urang leketek ku bedog sakalian. Katakan kade hikmah pangaosan dina wengi ieu khusus memperingati kanggo ibu-ibu kedah bager kasalah, kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khodi anu teu pernah ngalawan kasalah, teu pernah nganyeri hatekeun caro, bade diamalkeun bade. Bapak kedah tiasa mencontoh akhlakna Baginda Bade siap diamalkeun. Moal hilap deui moal. Insya alhamdulillah. Sakitu we ngaos mah teu kudu lami, nu penting mah kahar. Kahar teh sakitu. Moal hilap deui. Jadi bapak lamun masih kene aya pamajikan nu sok ngalawan yeuh, bapak laporan ka abdi ka Cipongkor. Berarti tadi amalkan eta ilmu teh. Pilih aya mungkin nu peryogi nomor abdi WA tiasa sungkeun we ka lebet atanapi pilih bade ngafollow IG-na nurjanah.nais. Ibu apal IG? Kenal ngomong atau teu apa. Mudah-mudahan non rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna.
khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Hapunten pilih seueur kalepatan kumargi abdi masih keneh seueur diajar. Urang ngadua mudah-mudahan sadayana hidupna masing barokah, masing sarehat tur panjang yuswana, biasa ibadah ka Gusti Allah. Ibu bapak sadayana rizkina masing tambih-tambih barokah. Ieu Masjid Al Ikhlas masing tambih seueur jamaahna, masing langkung kamajenganana. Ya Allah ya Rabbal, ti abdi dicekapkeun sakitu wae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.